Ya roh, mana mata apalnya salaki manes ya ngabonceng awewe meni katingali dah ngaliwat abi mah teu nginjem mata. Teu nginjem ceuli katempo ku mata sorangan ogen. Anu bener eka. Ieu teu apaleun mana mah ieu roh. Orang pilarian di Kang Ros lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tamu nambe oge bade ngahurungkeun ieu ya tah hawu urungkeun cenah. Oh, Biasa we akang mah kieu geuningan liliwetan lah lumayan. Ya. Kumaha ya? ya yang iya teh. Biasalah dongeng Sunda gitu anu kira-kira pikasirian ya. Oh, ya kalarasan ya. Tapi ayeuna aya di dieu ya tuh. Kebon bawang tuh. Wah, seueurnya kebona. Jagung, alhamdulillah tuh. Kalapa tingali, kalapa gitu tingali. Nya. Mohon. Tuh. Alhamdulillah. Itu di daerah mana itu? Ieu teh daerah Sumur Gintung, Desa Cibodas, Kabupaten Majalengka. Masih di Majalengka. Lah si Akang udah manuk Kang. Oh, lumayan ieu mah Kang. Iyalah. Eureyan abi mah. Manuk naon ieu Kang? Ieu teh manuk gaib. Oh. Nya manuk gaib katingali teu? Henteu. Nya pan gaib juga oke. Gaib, bae gaib teh geus teu katingali lah gitulah. Ayo mohonnya. Hayu tuh di pali ditu urang bari ngopi. Nya. Ayolah. Wilujeng wayah kieu biasa akang mah nya teu oleh-oleh ngadoakeun. Nya sata acan ngadongeng carita gitu. Ngadoakeun mudah-mudahan nu di mana we ayana di suklakna di siklukna sabundereunana gitu nya kasadayana sing sararehat anu nuju teu damangna sing enggal didamangkeun nu gaduh cita-citana sareng anu pamaksadana mugia dilancarkeun sareng aya dina rezekina gitu nya. Intina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang pari ditu ngadongengna urang ngaguar caritakeun ada ieu mah urang heureuy ya dongeng namena ge ya. Ya. Tuh, ada di pedesaan mah di perkampungan mah ya. Bari ngopi. Kopi nate kopi opak maklum di kampung atuh. Cenah urang lamun hareudang teh. Nya geus hareudang teh pan capek potongkeun kitu tuh. Dangu kopi wah tuh. Nikmat dening kayaan di pedesaan kita nya. Nah, akang mangan sakikeuna tuh. Alhamdulillah bumi akang mah alit-alit oge henteu ageng nya. Atur nuhun kasadayana nya anu parantos komen meni reueus raos pisan. Tah jadi di channel Kang Erus urang ngajalinkeun silaturahmi meni hese silaturahmi nya. Karena ada ulah hilap disubrek lah channelna Kang Erusnya. Atur nuhun anu tos ngadukungna. Malum aya di pedesaan tanapi ieu mah tuh di leuweung. Aya anu motongan kayu, angin gede hampuraeun gandengnya. Reubray keur da aya nama alatna ngan sakikeuna kayak urang keluarkeun heula ieu HP-na ya. Bisi anu nelepon kamari ogen, "Bos, kumaha ieu bawang?" cenah araya aya. Gitu. Tah ayeuna sim kuring urang nyaritakeun dongeng masalah rumah tangga. Ya. Ieu mah cek menurut abdi ieu mah rumah tangga. Pernah abdi ningali atawa ngadangu jeung saha wae di mana wae mah nya. Tah namina rumah tangga saur abdi ya. Jadi si suami istri teh harus saling ngartoskeun nya. Pang-pang nama kaum istri ya udah kieu janten abong-abong geus nikah. Jadi ulah sampaikan ka urang nganggo anggoan teh anu salah kadarna anu kira-kira geus teu layak dipake ya. Kudu nu bersih lain masalah mahal jeung murahna. Kudu nu bersih. Nya jadi kieu lamun aya suami teh cek suami teh ampun tinggi si Iteung keur geulis teh lah. Jaba
bujurna juga agar geus pika bitan jaba meni sarareungit bareresih meni geus moal aya we tuh supaya pibetaheun. Jadi ulah kieu si baju nu geus teu layak dipake geuningan tadina mah meureun warna bodas tapi jadi warna coklat teh geus lila teh teu diseuseuh teh naon tah apal kan oge jaba palebadian teh loba gegadoh cikopian geuningannya jaba ngengelek budak komo aya hudang sare geuningannya si karet digegel ngomekeun buuk terus dikitukeun gelungna teh sagede muncang jaba tah panyusuan urut nyusuan budak teh teu diomekeun deui aduh ya Allah Robi kitu nya jaba bau minyak angin deui lamun ku urang deui teh cik atuh sing karunya ka salaki teh ngahargaan salaki jaba salaki teh keur usaha pajarkeun teu pangmeulikeun sing bener make pakaian teh supaya salaki teh betaheun teu ka ditu ka dieu majar teh kumaha cenah dasar we eta mah lalakina eta mah tah cuma cenah kieu-kieu ge keundak teu kudu seksi-seksi lah da moal payu deui ieu cenah ece mah da geus boga salaki moal ka mana salaki oge moal komo ece mah atuh servis ge moal apal maneh mah cenah moal sampekeun ka batur ucrak acok moal salaki ece mah majar teh ulah kitunya ari kaarisan kaondangan mani meni sarareungit meni dialus-alus meni ngaca oge meni kieu deui di kieu deui geus dikitu deui buukna teh da meureunan hayang pantes teh katingali ku batur padahal mah alus mah pantes mah ketemong ku anu aya di ieu mah ku salaki nya ayeuna masalah budak kadang-kadang masalah ieu digede-gedekeun pasea jeung salaki saeutik lumpat ka indungna ngadu teu bener ditambahan ngaduna teh tepira atuh masalah penting eta mah nya masalah penting nah ada digede-gedekeun atuh kudu nama deui kolotna teh nya jadi orang ketiga itu kudu nama ikut campur boleh tapi yang meluruskan bukan memperkeruh ieu mah indungna kadang-kadangnya kunaon deui maneh teh eta mata maneh geus barintit di wae boa-boa cenah kitu nya adanya biasa mak cenah si salaa teh gitu ya maneh mah ya cek mak maneh mah geulis ngorak keneh pasti bakal payu bakal boro-boro ka kolot ka dudak ka bujangan ge maneh mah geus gara sok tingali percaya atuh ka emak cenah kitu pada mau ulah kitu yeung aing bager kitu maneh tegas hak salaki maneh yuk kumaha dianterkeun gitu terus bari dipapatahan kitu aya oge ilmu kalah ditambahan tungtungna naon cik si kolotna teh ngilu keheul ka minantu baeud we teu nyaho budakna mah sapoe oge geus rindu ka salaki teh rindu ya mah ayo enggal nyatu sok atuh jemput ku si salaa ka dieu aya sono mah neng oge sono cenah tuh baik deui bener deui indungna mah kadang-kadang jeung bapana keul ka minantu da eta ku pangaduan teh anu ditambahan teh kitu nya awon ieu mah kadang nya model nu tadi ya nuluykeun teh cumpang camping teh pararuguh kitu dan lila-lila mah tuh lami lila-lila mah si salaki teh kieu nah pamajikan aing kieu teuing gitu hareupan urang teh mani eueuh meureun pinapsueun jeung pisonoeun teh da kitu geuningannya keur mambau minyak angin gara gelung sagede muncang bari alah aing cenah mah sugan teu mandi alah mandi teh da bersih teh kucing ge tara mandi lumpatna tarik munding ge sok mandi anger bau kitu padahal ulah kitu mandi sing bersih da ku salaki teh pan dipangmelikeun sabun itu ieu nya lila-lila mah tuh lalaki teh terus aya bejana deui ka ambe uncag inci gitu nu biasa balik jam 4 peuting tuh terus aya bejana ya roh apal teh salaki maneh naon kitu ih tak apaleun salaki maneh teh kieu mah nya ih teu percaya tuh tuntun mah di bejaan teh si eroh teh kakarakeng hulang bah heueuh nya cek situ teh urang teh kudu bersih ari geus kajadian kitu mah si lalaki geus ngambek ka batur mah kakarak manehanana teh mandi wah pakaian teh lain ieu ditundaan wah ieu pantes jigana si salaa mun balik awas ya tuluy manehna teh ngonewak hayam borontok mapay ka lembur sahanya mimin maneh butuh teh ieu hayam borontok cenah kitu naon tara-tara ngajual hayam cenah ieu butuh duit nambahan cenah abi bade dikiriting cenah kasalon cenah bade dikiriting cenah mending geuningan tara-tara ning apaan buk abi mah ipis supaya rada ombak gitu tah supaya si AA mun datang teh ame rada cenah kitu pokona teh geus kajadian mah kitu naon teu tibaretonya tah beja di baju jol di batur teh
Iroh mana mata apanya salah ke manes ya ngabonceng awewe meni katingali dah ngaliwat abi mah teu nginjem mata teu nginjem ceuli katempo ku mata sorangan ogen anu bener eka teu apaleun mana mah iroh jadi pasea duder ai cek urang mah da wajar atuh naon sababna lalakina teh tukang ojek jadi ngabonceng awewe oge wajar dah tukang ojek gitunya tuluy manya lain ngojek kudu lalaki hungkul ya ulah sampaikan kak masalah leutik di gede-gede masalah ieu ulah lah kudu narimakeun urang teh bersyukurnya lalaki indit cium ya cium leungeun gitunya bari doakeun jeung sing menang rezeki gitu anu ageng gitunya doakeun sing alus ngadoakeun teh braga indit deh beureun lalaki teh mun anu kitu aya nu bos tuh sih teu karunya kanu di imah sakitu bageurna urang gering dipangerokeun urang dahar di sadiaan tuh tapi lamun orowodol nya teuing eta mah jadi kitu atuh suamina oge da pasti berpikir atuh nya teuing aing ka indung budak kasih iteung kajenting loba nu hararang di keluarga cantang tuh jiga si iteung keur mah geulis bujurna jiga ager hirupnya keur mah servisna ge kieu sok moal insyaallah jadi sing sakinah mawaddah warahmah teh eta bener-benernya sabab anu geus dijarokeun ku Allah di kitu teh iwal kudu narima memang abdi oge tiasa mamatahan hungkul deui pelaksanaan mah bedat naon sababna sok bertolak belakang lalakina bager awena bager lalakina kitunya kadang teu ngartikeun kitulah sing iyalah sing saling ngalehan gitukeun ulah paharas-haras wajar lalaki mah haras oge damun teu haras moal boga budak meureunnan gitu nya wajar jadi sing iyalah sing saling dukung rumah tangga teh sing balalager akang mah kitunya ngadoakeun kanu nuju ieu anu nembe nikahan sing sakinah mawaddah warahmah sing gaduh turunan anu sae sing soleh janten solehah deui nya atuh nuju usahana sing dijembarkeun sing dibabarikeun rezekina sing disalametkeun tah doana kudu alus juk gitu sing jembar sing beunghar sing loba rezekina sing seueur welas asih terus urangna sing welas asih deui ka batur sing salamet dunia akhirat kitu aing ngadoakeun mah kadang kolot baheula mah ieu abdi mah nya ngan teuing bener jeung teu mah ngomongna teh majar kieu juk kasep sing perih cenah sing perih cenah nya juk cenah sing sabar cenah sing naon deui kas prihatin sing prihatin cenah sing perih sing prihatin da ngadoakeun teh kitu erek beungharna ti mana sok geura amun ditelepon Udin mana Jakarta keur naon ieu aduh mah candahar da ngadoakeun ge sing perih sing prihatin ulah kitu nya omat ulah sing sabar sing perih sing prihatin ulah lain gitu sabar oge di mana tempatna nya jadi sing beunghar sing loba rezekina sing salamet nu alus bukan nama ame balikna engke moal rezeki gitu engke dituluykeun deui masalah ieu mah kapayuna nya di akang insyaallah ieu aya terasana na engke insyaallah isuk atau pagetan nu penting wah pokona mah dongeng akang mah leuwih greget kitu nya tah kumargi kitu nya kasadayana anu nuju rumah tangga didoakeun ku akang mudah-mudahan sing saroleh sing balager sing seueur rezekina sing dijauhkeun balaina sing jauh pokokna namanya ulah ngadareukeutan amit-amitnya karena mah sing sukses sing kieu lah pokokna jadi yang terbaik sing langkung sararae sing sarehatnya tah jadi sataacana akang nutup ieu nya mah urang ngopi heula mah nya kita tadi ngomong we aya kopina mana jeung opakna sok mararode wae tuh cek akang oge opak angu tuh kopina tuh mantap seger saderek sadulur sadayana di tatar Sunda ieu nya dicekapkeun rupina dugi ka dieu heula insyaallah ke dina sanes waktos urang ngagarap deui anu leuwih tah eta nya tikang geus mages insyaallah lah nya
Hatur nuhun kasadayana anu parantos nyakseni. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing rezekina sing jantan kasayan insyaallah lah nya. Amin. Percanten akang mau da bangsa urang mah ti warga Indonesia gitunya umumna khususna tanah Sunda mah kieu pokona mah sararantun. Alhamdulillahnya urang teken urang silih doakeun langkung saya nya. Insyaallah sanes waktos da akang itu erek marab oray, marab maung sareng marab ucing. Tuh jabak kadal ayeuna kamarana duka kamarana da ieu pan aya ieu si akang ieu hoyong ngadongeng cenah Kang Rus cenah kitu teh nya. Keun tapi da tutut mah lalindek aya eta oge nya teu ka mana-mana keun. Insyaallah kesana foto urang lajengkeun deui dina acara Kang Rus channel nya. Yuk ayeuna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nong modai Kang Rus ieu mah ngawartosan bilih aya saran tina komen tina sagala nya tina ieu tah dihandapnya mangga ku abdi ditampi bilih aya saran ya ide-ide nu rada ieu insyaallah ke abdi tiasa ngagarapnya tapi hapunten bilih ieu mah kumaha Kas ngihilap subrekna si eta ngabejaan deui teh kenging hilapnya subrekna tah komena sagalana nya pokona mah akang mah geus pokona mah subrekna ditampi pisan ku akang anu sararaena nya da akang mah sugan teh opak pokona mah kitu lah cek Kang Rus mah pokona mah langkung sae nya yuk di kantun asli eta mah sok bisa kamera itu asli eta mah